Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Punten Bunda. Mangga, nek emo, nah ieu teh ka dieu di luar jam kerja maknya, ai naon? Oh iya Bunda, abdi teh bade ieu masihan pemberitahuan. Alah, pemberitahuan naon eta nek emo maknya Bunda meuli rawas kieu ieu. Pemberitahuan iya Bunda tentang Bang Emok. Jantennya kayak selama bulan puasa, kumpulan Bang Emok tuh ditiadakan alias diliburkan. Maknya, anu bener eta Neng. Bener Bunda, tapi angsuran mah tetap jalan ya. Maknya, panya teh jeung angsuran libur Neng, ya boro-boro teh geus atuh eta. Maknya. Nyanta atau Bunda pan angsuran mah tetap wajib. Dalam pasal undang-undang Bang Emok, angsuran itu wajib. Ya geus atuh ari kitu mah Neng, kayak kubuna disebarkan informasinya maknya kepada seluruh anggota Bang Emok. Muhun Bunda, lamun kita mah abi pamit heula nya. Hayu. Neng kala yo. Aya naon deui nya Bunda ieu teh? Ari engke Bunda bakal menang THR mah eta Neng maknya. Bunda masuk di kanu THR ieu teh puasana ge nembe beberapa hari pan. Atau saya kena THR. Apana kudu puga tuh Neng maknya. Jadi lamun puguh mah kitu Bunda menang THR, Bunda teh rek ieu muluan PO ieu baju salah saukiak Neng dipake ku si April maknya. Oh gitu. Jadi Bunda menang THR mah teh Neng ti Bang Emok nya. Duka atuh Bunda abi mah terang. Pan abi mah karyawan sanes atasan. Maknya, yang geus atuh Neng ada terang mah, juga ka ditu we lain we bieu teh. Mohon atuh Bunda ari kitu mah abi ti payunnya mangga. Mangga Neng. Kira-kira Bunda menang mah nya eta THR ti sini ngomong maknya. Maka Neng Bunda teh hayang pisan eta baju salah saukia. Ieu mah kudu menang kumaha carana nya maknya. Harus kieu nya baju lebaran online. Tapi mahal 500.000. Mun minta kasih mama pasti mal dibere da. Kumaha nya carana Neng bisa meuli ieu tapi dibere duitna ku si mama. Neng boga ide. Ari si Aa balik moalnya tahun ayeuna, lebarannya dia moalnya. Ditelepon ti kamari teh diangkat-angkat. Aing masieun kumaha onam we di dituna. Aing. Mah. Iya di dia. Ari mamah lagi apa ini teh mah? Keur ngaputan daster we mah biasa ya daster bolong. Dek naon ieu maneh neneangan mama? Henteu teh naon neng mah dek ieu we ngomongkeun sesuatu gitu. Sesuatu naon ieu teh? Nih juga sahareuni wae sesuatu Ari neng ke dipangbalikan baju lebaran anu kumaha mah? Nah ai maneh karek keder puasana geus nanyakeun baju lebaran geura. Kumaha ieu teh nya? Ieu mah da ukurnya hungkul mah neng mah. Meni mengke dewa atuh seneng nanyana maneh teh engke geus deket-deket lebaran. Ada deket-deket lebaran mah atuh eta mah meulina mama lain nanyana apa di mana nanya hungkul lain ngajak meuli. Jadi mama engke membalikkan baju neng lebaran kumaha? Nya anu biasa we orang mah anu biasa gamis di sia geuning di pasar geuning di non si Henry Collection geuning eta teh Ambung deh Henry Collection mah anu alus meni baju kolot kabeh atau baju nini-nini nya geus atuh di si Cici malina teh emong di si Henry mah atuh si Cici mah dagang baju sekolah mama teh baju lebaran pada badak lebaran ke sekolah nya geus atuh urang kamarayana we atuh sok luwih diskon pan di ditu mah ambung nih mah mung di marayana meni sok pinu amun meulina nek mung sedek capek ya terus hayangna di mana atuh meni di dieu embung di ditu embung ari manehnya kumaha lamun meulina di online wae mah geura mangke teh kaos tahun kamari teu bale geura meulina naon datangna naon geus ka toko lah meulina tong online lah moal mah ieu mah nya anu datangna ge pasti sesuai dengan apa yang kita lihat anu dina etalase pasti barangna saruak gitu ya geus atuh ari kitu masuk ngan mama mau tanggung jawab engke lamun datangna beda iya tapi mah naon deui atuh pan ning teh geus manggi kitu baju jalan lebaranna nah hargana teh rada mahal saeutik gitu emang sabaraha hargana kitu mahal teh 500.000 baju naon ari eta mun mahal-mahal teh mana seneng Yang apanan ieu mah baju tren sekarang mah baju ieu geuning rompi lepas nu kitu. Kayaknya mah
Wah, naon gamis sungkul 500.000, mending beli daging aing mah daripada beli gamis mah. Mending neng hayang nu eta atuh mah gamis rompi lepas mending please atuh mah hayang nu eta pangbalikeun. Wah, naon 500.000 gamis eta teh nya mun 100.000 mah pek teuing kok abang malikeun. Meni eueuh atuh anu harga 100.000 mah. Naon 100.000? Ya geus ari mah ulah tuh tong barang beli di online lah. Geus si Henry mending ge. Atuh mama pangbalikeun. Wah. Geus atuh mun kitu mah neng nabung we lah. Tapi engke kumaha tambahan sok kumaha lamun kitu mah. Heueuh sok atuh bae ari kitu mah lah. Sok mamangke ditambahan 100.000. Ya meni 100.000 nambahan teh naon teh mali nambahan minimal 300.000 atuh nambahan teh. Nya eta ge lamun daek sakitu. Lamun daek 100.000 nya syukur, lamun teh nya kajeun mah aing mah. Ya udah atuh iya mana tuh neng minta duit. Minta duit jang naon ari maneh? Apaan puasa? Rek jajan? Jang jajan ari mama jang beli ceng-celengan. Apa neng rek nabung? Nah meni kudu diceng-celengannya simpen we atuh hanapeun bantal maneh teh jeung kolot baheula. Atau simpen cangjut pan sakuan lain. Ya kan eta mah kolot baheula atuh mama. Pan neng mah budak ayeuna ieu budak zaman ayeuna Gen Z. Mana tuh duitna? Manehnya ngari riweuh dek nabung ge. Kana ya. Nah, goceng. Kurang atuh. Nah, anjing kurang segala ari maneh. Apa 5.000-an ceng-celengan mah lain? Ya emang 5.000 ceng-celengan mah. Tapi kan ceng-celengan teh kudu dieusian mah. Jadi neng minta we sakalian jeung eusina. Mana? Maneh bisa we nya akal-akalan teh. Ai. Ya, udah duit aya. 5.000 we. Oke, thank you mah. Namun kitu mah neng angkat heulanya bade meser ceng-celengan. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Kade duit tong pake jajan, tong pake ngagodin. Iya, meni berburuk sangka wae si mamahnya kan neng teh. Kan neng mah mau ngagodin dan neng mah anak yang ini soleh. Meni capek kieu nya ngalaundri bulan puasa mah meni aduh. Urang heula kita bulan puasa mah ngalaundri teh. Tapi kumaha lamun urangnya? Pasti bari mas lomba kudu diberatahan. Aing mah meni. Terus aya mah cicing heula. Si Imas ada enggak ya di rumahnya? Aduh. Kita kumahanya acarana beunghar anu tareng gitu. Emang teh capek ya kalau yang teh suka teh beunghar gitu tiba-tiba beunghar. Kumahanya carana nya aduh. Ada gini, Imas? Naon Ratna? Ini Ratna teh mau ngelondri pakaian. Nyangga suka simpen itu nyatur ngelondri mah. Kamu kenapa ini teh Imas? Kok kayak tidak bersemangat sih? Ada masalah? Kalau ada mah atuh cerita sama Ratna. Oh masalahnya naon Imas mah? Cerita aja atuh jangan malu-malu. Siapa tahu kan Ratna teh bisa bantu. Yakin itu mana rek bantuan Imas? Yakin ya teh? Yakin Mas. Sok bilang atuh kamu teh butuh bantuan apa? Jadi kira teh kan Imas teh capek teh ngelondri pan puasa mah. Capek gitu nya ngelondri teh kan pakai tenaga masih manual gitu nya. Terus mana biar dek ngomong. Terus mana biar ngomong iya dek bantuannya. Nah karena mana ngomong gitu jadi mana kudu bantuan Imas ngelondri. Nah dek tuh. Wah kok gitu sih? Gak mau ah? Har. Nah anjing busa segala ya teh cenah. Tadi mana ngomong ada bantuan, tapi kan udah empung gerak. Kumaha cenahnya? Ya maksud Ratna teh ya, bantuin ini, bantuin cari solusinya, bukan bantuin kayak gitu. Pan eta ge solusi atuh Ratna mana teh. Mana mah capek, solusina naon? Ya bantuan gue mana? Gitu pan. Kumaha cenah? Gak mau nih, males sini udah. Ratna mau pergi aja. Bye. Ratna, di mana yang mana? Jadi mau ngalundri teh. Iya ya, Ratna lupa ini teh. Nih, Ratna mau yang ekspres ya, besok harus jadi. Bye. Meneriwanya si Ratna yang ekspres segala. Halo Bunda, pada. Mangga, manyam nih. Saya teh yang Ratna gitu, ganggu aja. Halo. Bunda, baru bangun tidur ini? Nya neng bangun itu nembe gua bobo bunda teh manya naon teh. Ini Bunda Ratna teh ya mau bayar Bang Emok tapi pengen semuanya langsung gitu loh, langsung dilunasin.
Mangga neng tapi maknya lah ya teh jadi lunasan sadayana ya teh. Ya emang kenapa gitu ini teh? Kalau langsung dibayar semuanya? Ya nggak kenapa neng maknya bu nambah kur bertanya hungkul gitu ya teh. Ya udah bentar ya. Nih. Pas neng. Tapi bunda ini teh kan Ratna udah lunas gitu ya hitungannya gitu yang Ratna sendiri ya. Kalau misalkan Ratna pengen ngajuin lagi pinjaman, bisa nggak sih? Maknya bisa neng, tapi tidak bisa bulan ayuna iyo. Soalnya selama bulan puasa mah tidak ada kegiatan emok mengemok ya teh, jadi tidak ada pencairan gitu maknya. Ya, gitu ya. Emang jangan naon gitu neng iyo, artis pencairan teh. Ya sebenarnya mah ya bunda ya, buat kebutuhan Ratna ini teh, soalnya kan pabrik Ratna teh lagi terombang-ambing ini teh di atas badan, jadi Ratna teh bingung, takutnya nanti THR nggak cair. Ratna kan punya anak ya 6, jadi bingung banget gitu. Maknya anu kembar teh lain ya teh. Iya si kembar si Doremi Pasola. Mana nanti teh ya minta ini gerak, minta baju lebaran, terus minta ini THR. Pusing Ratna mah, belum lagi mantan mertua Ratna minta uang nanti teh. Ih! Amit deh dia. Makanya Ratna teh pusing sekarang teh. Takut gak punya uang nanti pas lebaran. Oh gitu. Yang satu neng kayak kubuna orang tanya kunya kan yang emok bisa ente ieu pencariannya bulan puasa teh. Maknya. Oh gitu. Ya udah terima kasih ya Bunda ya. Mumun neng sami. Ya udah tuh Bunda kalau kayak gitu mah siniin lagi uang Ratna balikin. Nah itu jeung dipente deui nya duit nanya. Iya kan pencariannya juga belum atuh Bunda. Jadi balikin sini kan Ratna gak punya uang ini teh. Nanti kalau pencariannya jadi gitu misalkan di bulan ini gitu ya. Nanti Ratna bayar sebelum cair ya. Saksiniin aja sekarang mah uangnya. Itu jadi itu mau dilunasan Bang emokna neng maknya. Ya enggak dong kalau gitu mah Ratna pulang dulu ya. Bye. Nya Ratna. Ini si Ratna teh balik pisahnya. Ate boga duit mah atuh tongga gayaan ya kalau sama emok maknya. Yang meni cara pekio ieu nih anjing celengan meni kudu awawi di Melina. Nah, sih di warung deket Tapi tenang sih kan aya. Koneng, kamu udah kemana? Eta mah mau keranjang hijau? Oh ini neng, Ica teh mau ketemu sama Kang Bado ini teh. Ica ari mana bobogohan wae bulan puasa tehnya? Tong bobogohan ieu pamali bulan puasa mah. Nah, oleh neng Ica mah kali itu ternyukat bala-balapan Ica bulan puasa medagang bala-bala ngedor anak bobogohan sok suujon kau mah neng. Oh gitu panjang teh bobogohan Ica. Matakna neng kamu teh lamun bulan puasa teh jangan banyak suujon sama orang lain teh. Pamalinya nanti diajab. Iya. Tapi dino keresek eta naon neng. Oh iya, ya mah celengan Ica, tuh tinggal di geranya. Neng merek nabung jang meuli baju lebaran. Oh gitu. Ari kamu engke lebaran meuli baju naon Ica? Sama mual neng nggak beli baju lebaran dah. Nah mual meuli Ica, kamu tuh boga duit apa kumaha ya teh? Boga neng da Ica ke boga duit kieu kan Ica mangke lebaran da kapelan jeung Kang Bado jadi nanti bajunya dibeliin sama Kang Bado. Naon kapelan jeung Kang Badru? Ica ari lebaran mah nya batur oge kapelan jeung keluarga, jeung kabogo. Karek bobogohan eta teh Ica teh menang kapelan ieu pamali. Tapi kan Ica mah teh boga keluarga neng, yatim piatu. Oh heuh nya poho. Tapi kan emang uyun Ica. Iya sih aya mau uyun tapi kan mau uyun mambung kapelan jeung Ica. Soalnya kan Ica mah deuk make gamis, mau uyun mah yang make lepis, jadi tidak satu frekuensi. Oh gitu eta Ica meni oge nya nih kamu Ica. Iya neng mun kitu Ica pergi ya. Bye. Bye Ica. Nah si Ica teh kakaler pan Kang Badru mah jagang lagi di kidul. Nah si Ica tadi bang daharnya teu puasa gitu. Amit. Beli Zufasup di bazar. Tapi kalau duit aku di mana ya? Masukkan heula dia duit karena ceng-celengan. Hese. Nah. Akhirnya Neng menabung. Untung kapangi duitna. Jadi kan aku bisa beli Zufaso. Mainas na Syafitnya.
Neng, kamu lagi apa di sana ini teh? Ini Jasmine, Neng teh lagi ngisian ceng-celengan Bang Toib. Oh, kamu teh menabung ini teh ceritanya gitu. Tah, eta pisan Jasmine. Tapi asaku aneh kamu nabung, Neng. Dalam rangka apa? Duh, ini teh kamu nabung? Dalam rangka iya Jasmine, dalam rangka beli baju lebaran. Soalnya kan Neng ke lebaran make baju iyo, juk make karena teh gamis rompil pas gening gitu. Oh gitu. Nah, tidak minta pangmelikeun atuh ka mamah kamu. Jeung nabung segala asa ku araneh gitu aku mah. Geus minta, tapi teu dibere da kan mahal. Jadi nanti kapaksa we nabung di bank. Oh gitu. Udah dapat berapa ini teh nabung teh by the way? Ya, iya mah geus sekitar 5.000-an lah. Di meni saeutik. Iya kan karek memulai atuh Jasmine nabungna oge, kumaha sih? Oh gitu. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah aku pergi dulu ya. Bye. Jasmine, ada kamu deka mana? Deka bazar aku medek beli Zufasuf. Aduh, emang ayah gitu? Asa eueuh kamari pas neng kali itu mah eueuh. Ayah telepon kamu we burem meureun jadi teka tinggali sakitu ngajeblag si emang nah hideung eta nu dagangna. Oh, ayahnya. Kamu dek meuli moal lamun adek hayu urang bareng sama aku sekarang. Kumahanya? Aneng teh hayang sebenarnya mah tapi kumahanya? Ya masalah ada yang geus mikir gitu teh. Pasti teu boga duit dah kamu. Tah eta Jasmine. Pintar kamu. Minta atau kalau mah kamu teu boga duitna mending ketungkul teh bisa. Moal dibere Jasmine, pan geus minta tadi jeung ieu meuli ceng-celengan jeung jangeusiana. Jadi mun neng minta dia pasti moal dibere. Ya geus atuh eta duit dinu ceng-celengan pake. Buah, pan mah jang meuli baju lebaran atuh. Ya geus, saya gitu mah aku pergi dulu. Bye. Kumahanya? Neng yang cupa asup, tapi kan duitnya geus asupkeun nih karena tabungan. Minta moal dibere ieu mah. Baru buka ieu mah. Jasmine, tungguan Jasmine. Apa sih itu? Aku pergi dulu ya, pergi dulu. Alah, si Neng nuhunnya, iya dilunasan, alhamdulillah. Kok nuhun sih? Syukur, alhamdulillah. Jadi kudu balik.